Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra dangu, rupina parantos manco bade ngabandungan deui dongeng Sunda garapan Mang Arman Wijaya. Carios nu bae diguarte neraskeun ngeunaan akibat kawin kabuta nyaeta bagian kaopat. Ka sadana mitra dangu nu aya di kaler kidul kulon wetan ikumkeun we kasadayana, mangga nyangakeun ieu carios wilujeng ngadangukeun. Mitra dangu sanggeus nu jadi dunungan ka jero leos bikacem teh kaluar berjengkaen panon ramisa kelantaran pas carekan ku dununganana. Peleng bikacem teh kapipir nyampak kamsin teh keur ngaguhar we sare hanapeun pisan tanggal kalapa maniku kaen tibrana kara gereneng bikacem teh gerenengan berjeng silana gogodeg. La ilaha illallah. Nah eta masih kamsin mani alah batang si kabayana keralampahan teh wayah kiwali ngadon molor dina hanapeun tangka kalapa. Duh, mun alusna mah aya cengkir heg murag kana huluna meureun jibrut aing mah puas deui. Batur mah beak bersih tas carekan tetuah tedosa kuno jadi dulungan ari ieu hayo ngadon geunah galeuh molor meni ngaguhar timul wae kitu huluna ku batu. Ari ditimul ku batu sieun tuluy nama jengker aing keneh anu susah ngurusanan. Aya 7 likur we samudaya si kamsin kieu sigana geunjleung ieu masyarakat nu aya di dieu di banjur sia ku aing mah cilik teh bikacem teh ka dapur deui nyopot hayu atah kana rantang lo we silah lebih kacem teh nongho heula katingali si kamsin teh masih keneh keur ngaguhar keur kitu teh teu tatak pasini deui suwur we si kamsin simeuh sirahna manikaen ku yumus bajuna rancucut atuh harita si kamsin teh lewasna ka bina-bina main langsung ngorejat tuluy we ngedreg-deg lumpat kelebak setengah anu kayan sadar setengah henteu datang kelebak parang si omlen teh kakara hanya ti cai keur menerkeun calana cedak saya eta maka teumrag ku si kamsin. Aduh si omlen ngagoak reuas lantaran keur tungkul berjing mainna menerkeun calana didupak ku si kamsin. Tamahna si omlen teh ngagejebur kasusukan silik geus kitu mah ku si kamsin diburak kalebak langsung tila atuh si omlen teh cengkat beungeutna pinuh ku leutak. Balakatak we si kamsin teh malah barjeng nyengserikeun dumeh we ningali beungeut si omlen teh anu teu pugurupana camoho ku leutak. Aduh. Si kamsin sangat cacalawakan heuri kontan balem lantaran sungutna teh diulang ku leutak ku si omlen. Sebrot si kamsin teh bebura tuluy we ngaleos kacarai barjing kituna kadon marani. Mitra dangu sorana dirja teh sanak pamajikan jeung badegana kitu deui atuh kaen bikacem ngariung di tengah imah. Pok dirja carita ka hareupeun sarea maksudna mah ngabejakeun rek indit jarah nyiar pijalaneun kana usaha. Tah kieu ye pangna ku abah sarea dikumpulkeun teh nya maksudna mah arek aya dongengkeuneun ka sarea. Pokona anu utamana mah ka mana we jeung ka barudak ngan leuwih teu heula abah rek amanat ka si kamsin jeung ka si omlen. Omat dina waktu dewek keur ngomong teh ulah arek sempa kapiguyon nya lantaran dewek rek aya picaritaeun anu penting jadi ulah disaroakeun ka wasasari kudu bisa tumpah-tumpah kaharti ye kamsin omlen ceuk dirja mungaran ngomong berjengar ka eta dua badegana antara kamsin jeung si omlen. Kaharti bah jawab si omlen pangheulana ngajawab ret dirja teh ngaret deui ka kamsin sarta nanya ari si laing kumaha tah ngarti kamsin naon teh bageung tuh nya geuningan alah si walak mah make jeung nanyakeun naon teh dieu ceuk dewek kumaha nyarita ka ieu laing jeung ka si omlen. Oh seseorang kamang mah ulah disamikeun antawis sadagori sareng kupa ya lain ulah disaruakeun sadagori jeung kupa si monyong teh sia tapi ulah disaruakeun ka wasasari
kudu tumpa-tumpa si banget ya sumohon pihartosna tehnya kadinya keneh pageng eta manya kasebat bahasa dina kakawihan upami kakawihan teh mah sadagori teh pihartosna teh sasari nya kupa nyata tumpa-tumpa teh jadi kumaha sumohon persis kitu teh nah ari si monyong tayo kapatut naman boga salakit teh kacem halah geus teu ya darengekeun ye ku sarea tah kieu mana nyisari ka ieu ka Ahmad abah teh geus aya 2 poena jeung ayeuna tara ka mana-mana ari lain teh mah katampian mah jeung turun kaburuan nyaeta ngalat siribut sok komo dagang mah meureun ku sarea oge bakal katingali atawa kanyahoan abah teu dagang geus 2 poe naon pangna abah teu dagang teh heueuh rek dagang kumaha ari kaya sepi mah kalah ka nunutan we di panagogan ge katambah kayaan seureus ruksak baruruk da balas di keum teuing dina ieu tong sedang risiko sapoe mah yang bakal sakola nyisari jeung ieu si Ahmad teu meunang eueuh aya dipake bekal duaan eueuh keur si boboko ari dipake si boboko maneh apaan teu ka ongkosan sakola tah kitu baheula abah ngalaman kulit dikontrak menang 2 tahun eureun tidinya teh tuluy we diajar ka dagang cendol ukur menang bubulanan rugi tina dagang cendol teh kungsi we ngiriditkeun paparabotan nya kitu keneh teu lana lantaran loba anu teu malayar eureun tina ngiriditkeun tuluy dagang kana seureus tepi ka ayeuna tapi nya kitu deui ayeuna modalna geus beki orot dagangna sepi malah tadi oge aduh leuwih ti heula geus dicaritakeun seureus jadi kaen baruruk ukituna abah mikir tas inget kana hiji carita jelema anu ngarti ta sebut manusia anu masih keneh hirup mah kabeh oge diwajibkeun ku pangeran teh nyiar kipayah atawa nyiar bab kadunyaan jalan namanya tina naon wae asal ulah tina jalan curaling kasebut wani barang cokot bana batur tah ayeuna ye tina hasil pemikiran abah wayahna sarea duka sapoe duka teuing 2 poe atawa 3 poena ku abah teh arek ditinggalkeun nyaeta maksud teh ditinggalkeun heula nyaba anu dimaksud teh arek nyaba eta lain arek nyaba ngadon plesir atawa ngadon digawe di lemah cai batur ngan arek nyangan heula pi jalanana sangkan permaksudanana abah nyiara haliah dunya lancar ulah sabaraha ayeuna ye ampir-ampiran dahar oge ye mangi sore teh isuk cek dirja nalatas omonganana geus kitu pok we anakna anu katalahna eta nyisarinah teh setengah megat kalimah tumanya heula keheula abah sari leuwih ti heula rek nanyakeun heula ka abah anu dimaksud ku abah arek nyaba sacara jelas teh kumaha narek tatapak kitu bah teu jauh tina kitu nyisari jawabna dirja singkat jadi rek tetapa abah teh nya dirja ngajawab di pondok selengkeung we adina sarinah teh milu ngomong maksud abah marek munjung meureun teu nah ngomong teh sok dapon wae kawas lain ka kolot nya ieu mah ukur nanyakeun di si abah nya arek kitu lain abah mah lain kana kitu anu dimaksud ngan rek menta-menta ka karamat bejana di tetar kalir bawahan Purwakarta teh aya hiji tempat karamat teh dirja disambung ku pamajikanna ngomong abahna ye abdi tumanya ka abahna kumaha dijawab tanya Marni barjing neuteup kana beungeutna dirja ke jelema naon ngaranna lamun ditanya ku batur teu daek ngajawab
pokoknya kalinya rek nanyakeun urusan naon ku abah ge ya moal belum dijawab asal pertanyaan anu baris ke hati kudri abah gitu. Tah kieu abah nanya anu rek ditanyakeun ku abdi mah lintang ti sarupa ari manusia makhluk saha atawa umat saha nya umat pangeran. Ari anu disebut bangsa karamat eta jelema taina atawa lain nya asalna mah manusia keneh eta teh. ye jadi sarua keneh umatna pangeran Nya umatna pangeran keneh. ari anu nyiptakeun bumi jeung langit katut ieu pangeustina saha Pangeran. lamun kitu mah bumi langit katut pangeusina ieu teh kaungan pangeran nya kitu nya bah Teu salah. Kabeh oge ya pangeran nu boga. teh kieu bah saupamana wae ieu mah atawa di naon di anekeunana ieu bengsin anu mangkamsin ku abdi pikahayang atau di pikabutuh tuluy abdi teh mentak ka Mang Omlen. Nah bener barang eta nu mangkamsin ari mentak ka Mang Omlen Nya teu dibenerkeun ari bensin nu kamsin ari mentak ka si Omlen. jadi kudu mentak ka Mang Kamsin ari kitu mah atawa kanu bogana Nya ari mentana mah kudu kana bogana. tah geuning abahna oge ngarti tapi nah atuh ye rek menta jalan kahirupan atawa rek menta rezeki ngaran los-los menta ka karamat lain ka pangeran atawa ka sasama hirup kasebut nama ka manusia keneh. Oh. Jadi mana teh rek ngayakeun padu jeung abah atawa rek ngadu dalil. Lain abdi rek ngayakeun padu atawa ngadu dalil ngananyakeun sote ka abahna lantaran apan tadi ceuk abahna lamun barang pentak kudu kanu bogana. Nah teu aya salahna lamun abah munajat nanda kanu makawasa atawa kasebutna ka pangeran. Alah teu sangka ye jadi pinter ngomong na indungna barudak ye Mang Kamsin ceuk dirja seuri bajeng kitu na ngaret ka Mang Kamsin pok we ditembal. Sanes pinter sasawuran ari sang Mang Bageng nanging loyo Bu Imas mapalin pandangan atanapi mapalin obor ka Pak Ageng. Oh gitu. Jadi perlu ngadukung Mang Kamsin teh anu sakinten ka hartos sareng loyog nya peryogi kaing dukungan Bageng. Heeh. Mangsa bodoh di dinya we lah rek ngadukung oge ngan ayeuna abah teh rek malik tumanya ka mana. Lamun abah ayeuna munajat nalda ka pangeran beujing ceuk anu gede rahweul teh mah tas bena oge sadeupah. Berang penting abah teh kan munajat di kamar nu maksudna abah teh hayang dahar atawa hayang ngarokok. Nah bisa datang ku sorangan atau bisa rag-rag ti awang-awang eta dahareun atau rokok teh. Ari langsung datang kitu wae mah moal. Jadi coba kudu bari jeung kumaha tuh. Coba sangan abah teh boga dahareun atau boga rokok kudu kumaha cik. Ya dina ngaronjatna sakieu keneh kami teh ye kasebut badegana maneh disebut lanjangna nyalen. Tembal Mang Kamsin berjengaret ka si Omlen anu keur campogowe nyang heupan eta hawu marakbak. Nya ngan aya oge perbedaanna jeung ayeuna. Bedana kumaha? Bedana mah moal model ayeuna teuing we ripuh. Hayang ngarokok oge harese. Menta ka Pak Ageng, cukup ku eueuh. Ke sugan isuk, geus isuk ke sugan pageto, meureun ku ilaing ge nya bakal karasa. Tapi lamun Pak Ageng kasebut jadi jelema anu cukup kudunya, loba itu, loba ieu piraku we hirup urang tiluan rek kieu wae seumur-umur teu beda we ti heulang ngagelik nangtang hujan. Jawab si Omlen dina nada-nada nama jelas siga anu dengdek topi kanu jadi dudungan lalaki. Nyari ku kitu teh mah seorangna ngan keur kuring mah nya nyata tuh
udah hariwang lamun aya teh mah Pak Ageng rek kana jalan kitu hariwang kumaha hariwang kitu teh we apaan teu kudu dicaritakeun deui oge dageus kaharti meureun ku kai omlen piraku ye tara ngadenge dina dongeng lelakon munjung atawa ngadenge-denge beja jeung contoh anu sejen nyata jelema anu loba dunyana ku jalan kitu wah eta mah ye kasebutna dongeng ngaranna oge abi kacem samode dongeng naon kitu teh nya pokona mah percaya teuing ka dongeng balina oge pamali sarua we jeung teu percaya kana pendirian sorangan teh masih omlen siga anu kain buraong inya ye dongeng teh mah lain tapi dongeng eta apan sok rajeun ngeunaan oge kalawan seutik gedena aya pulunganeun pikeun urang cebi kacem disambung ku Mang Kamsin ya pulunganeun soteh anu alusna atawa anu benerna ketang heueuh nu dimaksudku kami oge eta nu alusna dan nu gorengna mah ye keuna nahaon teu perlu dipulungan perlu disingkahan kumaha cek bikacem eta mah rek percaya rek henteu nya kana urusan dongeng ngan kuring mah rek tumanya sote ka Mang Kamsin kumaha kira-kira ye lamun Mang Kamsin diajakan daek diajakan ka mana nya diajakan nyabaku ku Pak Ageng rek malagkeun awak kareungit aduh sudi najis abrig-abrigan teuing ari kudu nyangsara awak sorangan mah tong boro di tempat anu kitu kasebut nama di jarian cacakan di imah oge apaan aduh ngarasa ripuh pluk-pluk nepakan reungit anu nyocok kana awak komo di tempat anu kitu wah moal teu balik kayan jadi budug tema Mang Kamsin bajeng kitu ngabalieur kumaha lamun Pak Ageng keke ngajak Mang Kamsin rek di idinan ku bikacem ye pikeun embi mah nyerek moal tah moal mangsa bodo pemerdekanan eta mah ye ngan lamun teh mang namilu pokona mah nyaho tong panggih dewe jeung mi sakitu nah rek ka mana kitu tanya si omlen jeung kain rada mesem jeung kain cepan ka Mang Kamsin moal ka mana deui embi mah ye nya balik we ka anu jadi kolot nah teh hajang kitu jadi jelema beunghar coba kasebut loba dunyana cik ye sanajan hayang oge ari geus alasna sakieu mah nya sakieu we lamun aya kudrat kudu beunghar oge ti baheula meureun alah kumaha lamun kuring diajakan ku Pak Ageng ye teu naon dami oge moal deuk ngahalangan ka hayang batur nafsi-nafsi dina pelebah di nyana manaha menges gandeng sia ngadon guntreng wae tadengekeun anjing duh mani rage kitu jaba eta anu babaung di pasir mani aya ku parantes abong kena di kampung euy ceuk Mang Kamsin geus kitu mah jep we si omlen jeung si bikacem teh jalempe anu teu sakumalila kojengkang we bikacem teh ngalengkah asup ka kamarna goloyo we si omlen teh ngagoloyo medeng di ampalan ku eta samak saheulai pas hareupeun pisan hawu geus kitu Mang Kamsin oge nya ngampi ka kamarna nuturkeun eta bikacem uledag we langsung medeng anu teu kungsi 5 menit geus kayanting galuhar deui we sare sedang di luar meni asap tamah jempling bae Sora bangkong jeung bancet di sawah anu kan pernah kaen teu sabaraha jauh di imah dirja meni asa beuki rame kitu deui atuh kapentingnakeun kadenge asa lonok anu tingkeleung di barung ku kaayaan ciang-ciang meni bager patemalan jeung jangkrik keur kitu jo cungung anjing terus-terusan babau waktosna ge parantos geuningan mitra dangu rupina dongeng Sunda garapan Mang Arman Wijaya carios akibat kawin kabuta dicekapkeun heula di ka dieu hatur nuhun ka sadayana mitra dangu wilujeng kantun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh per mios.